Sihat bukan kopi teh. Hararasim dewi ya. Yat, Eueuh ngarit siat mah. ngarit. Oh, palingan eueuh tuh. Aduh. Kita sing tereh gede atuh coba. Teh tereh ka hasil, capek urang teh ngarit teh. Awak teh asa tereh dek ieu. Kudu ngisian lah beuteung ieu ya. Aduh. Dani setengan ulin wae atuh teh panganterkeun jagong dina kompor ka si Iyat. Karunya balik ngarit besahenan barang dahar. Heeh. Aing keur ulin oge hayo we ditu tah titah ah. Naon ai maneh gugulunu? Ieu teh nganterkeun jagong Ka saha? ka Mang Iyat. Aing keur warga teh hayo we ditu tah titah. Bae atuh ku urang aya wegah mah. Heuh atuh. Heeh, kan bae dikasih Yat pan. Heeh. Heula ieu. Hei. Sangun lagi eueuh. Kalau teh aduh teh nyamu yang beuteung lapar. Yat. Yo. Keur naon euy? Nya teh nek dahar sanguna eueuh. Mau naon atuh eta? Iya orang boga jagong saeutik inget ke maneh. Aduh, sinarieun. Oh jagung, tadi aduh beneran ya urang nek dahar eta lapar. Sanguna eueuh. Oh, tah ada urang geus nyaho maneh lapar eta aya jagong jeung boleh inget we tuh ke maneh. Lain bangun-bangun boga kahayang. Wah, situ mah atuh nya urang sebagai tatangga we inget ke maneh boga rezeki saeutik. Hayang kaasaan gitu ku maneh. Kena ya. Kan urang mah itu di imah teh boga kopi-kopi acan sugan maneh boga kopi Ya. Gitu pan kejadian teh. Lain maksudna teh urang mah eueuh mun aya mah di imah nya badanna. Aya kopi mah We di imah eueuh di imah. Sugan gitu boga. aya. Ah, rada tegap gitu. Bari ngopi mah maneh nyanet jago. Rada demerna. Ngeunah teu? Amis. Ngeunah da, Mang Maji. Ududna teu boga aja. Aya uduna. Tah uduna tah. Sunatnya. Nah, sok. Wah, yang kieu ya teh. Urang teh. Selain tingantiran jagung ke maneh teh urang teh perlu tah. Perlu naon teh? Rek kahareup jajah pamajikan motor eueuh bensinan sugan boga duit kitu rek ngecelok heula 50 mah. Sugan boga gitu. Emang ge sore dibayar deui dibalikeun deui sore. Mau jagong ka dieu teh kahayangna. Lain, ieu mah urang mau jagong mah bener inget we ka maneh gitu. Kan ieu mah nya sakalian urang boga pangabutuh ka maneh sugan gitu aya. Oh, tidak mana kinyam duit meureun kitu nya. Harga nyam duit 50.000. 50. Aya. Aya 50. Atuh aya mah. Urang bisa beurang manten rek nganter pamajikan. Cawat lah. Aya 50 mah. aduh jang bensin itu ieu rek antar heula pamajikan ka hareup. Motorna eueuh bensinan. Kitu we tuh nya. Urang engke sore dibalikeun ieu. Oh, kade. Eta men tadi sabatang. Ai, tang nyium. Aya bari rek modal heula. Nya nuhun nya. Sami. Ah, lumayan.